long kesok hayang jajan naon. Ari bek teh harapan masjid teh geuning aya si berhabab kebab sekarang mah karek apal ieu teh. Cenah teh sia teh cenah aya menu anyar teh kremes series salah sia naon kremes series ami aya wae ieu teh. Ari si kami mah biasa lagi manggina teh hayam kremes gitu lain kebab kremes ieu mah kakak aya kebab kremes di dia mah. Barang ditinggal teh alas sia ukuran teh meni kuat kabadag gitu. Ini gua 50 juta kali barudak ieu teh mending ngapros teh. Ya aduh kan ieu gara-gara aya kremesan aya rasana jadi unik pisan gitu aya ngepros naing mah. Kudu ieu nu isian kentang na malas si kentang teh nyelobak ieu barudak. Ari Suganti bakalan aneh gitu rasana ieu teh ari teh bener-bener ngana pisan aing mah. Iyalah kakak babalawakan teh si kami ge. Can beres teh videonya ari bege cenah aya kentang kremes cenah di dieu teh alas aing mah siam nya unik-unik teuing heus kadaharan teh. Arang dislawakeun teh alas aing mah bener-bener creamy pisan ieu mah. Perpaduan antara kentang aja si kremesan teh bener-bener menyatu dengan baik. Jadi asin atau waduk, ha? Teh